Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sadaya anu kusim kuring dihormat. Sim kuring bareng dongeng anu judulna Dongeng Sasakala Kelurahan Tonjong. Dina waktu harita Sultan Agung ti Mataram rek ngayakeun tarungan ngalawan panjajah ka Batavia. Waktu panaraja mugaran Sultan Agung kasasar jeung saperakanca prajuritna. Cik prajurit, urang palebah mana ieu teh? Asal bepisan jungkrangna. Turun gunung unggah gunung melesat. Tuh geuning pasawahan maningem pelang Sultan. Saur prajurit. Geus ayeuna mah urang reureuh heula bae di dieu. Barang keureuh ujug-ujug aya nu nyerang. Siat! Ayo, mana boboan jeung kadaharan anu silaing kayekeun? Mana kadaharan anu silaing ku kuring dirampok? Tuluy babawaan jeung kadaharan sarombongan Sultan Agung dirampok. Ludes. Mani teu disisakeun saeutik-eutik acan. Sultan Agung teu ngalawan da kumaha? Nu nyerangna leuwih loba tibatan rombongan anjeunna. Atuh rombongan Sultan Agung teh akhirna paburencai. Masing-masing neangan akal sangkan menang kadaharan jeung padumukan pikeun leureuh. Salah saurang prajurit ngahulang, alah asa emut ayeuna mah. Kuring boga babaturan palebah dieu nyaeta Embabeuy Janggot. Teras manehna nepangan pokna. Sampurasun. 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 Rampes. Aduh, karoget teuing. Saha ieu teh? Geuning Pangeran Martaguna. Cek Embabeuy Janggot bari ngilikan. Nah, sobat. Kumaha bisina biasana pika dieu. Puguma kieu, pimpinan urang Sultan Agung rek nantoskeun ngalawan panjajah ka Batavia. Tapi kalaka di jalan aya nu ngarampog. Babakalan jeung babawaan ludes dirampog. Nya akhirna bubar. Ari Sultan Agung mah mulih deui ka Mataram ngan prajuritna bubar sawari. Karunya teuing. Cek Embabeuy Janggot. Kunaon disebut Embabeuy Janggot? Sabab janggotna panjang. Kumaha kuring rek milu di dieu? Aja diturkeun ku kuring. Aduh, bae teuing. Syukur pisan ari rek penujung kuring mah. Ambeh kuring aya baturna. Cek Embabeuy Janggot ngajawab panaen ti Pangeran Martaguna. Ti harita bebarengan di leuweung. Eta dua sobat geus rundingan hayang boga tempat padumukan anu bener. Rek kababak-babak muka kampung anyar nu teu jauh ti tempat nu dicicingan. Eta dua sobat maluruh hiji tempat. Lembur eta teh dipaluruh kumaha kaayaana saleresna bentukna kumaha. Ke sobat, ayeuna urang gampang ti belah kalerwetan engkena ka kidul tungtung-wetan. Yuk lempang. Gening seur cai curcor, caina meuni herang. Tuh, itu lokna seuting kocepat si gayung di borona. Ayeuna urang tos dugi ka dieu. Ieu teh kaler tungtung wetan. Terus ka mana duhi sobat? Cek Embabeuy Janggot. Teras ka ditu yuk, ka kaler tungtung kulon. Saur Pangeran Martaguna. Yuk atuh. Di dimana deui kaayana teh? Beutseur tanggal Tanjung. Tatangkalan manila leubeut. Tuh, itu buahna manila ranggeuyan. Resep ari yuh. Matak betah ieu mah. Ayeuna urang tos dugi ka dieu. Ieu teh kaler tungtung kulon. Tos dugi ka dieu, jadi mun kieu kaya ieu lembut, urang ngaranan Tonjong bae. Saur Pangeran Martaguna. Naon sababna? Saur Embabeuy Janggot. Sabab kurang tos dipaluruh kaayaan sareng kanyataanana
Ti tungtung wetan juru kidul tepi ka tungtung kaler juru kulon nya bentukna lonjong. Sareng sapanjang jalan tadi urang lempang seueur tangkal Tanjung. Oh, kitunya. Setuju pisan atuh kuring ge. Cek Mbah Beut janggot. Kacarioskeun kampung eta tos anak beranakan jadi teu sepi teuing. Ari Tonjong paling kidul disebutna Duku Gembol. Naon sababna disebut Duku Gembol? Cariosna kieu. Isuk-isuk di lingkungan eta geus harudang. Sabab rek nyer kadaharan jang sapopoena. Kecrek-kecrek nu ngahadian kored. Geus pageuh kored deh kitu. Ah, tenang ari geus pageuh mah. Tenang kena kuring ngabersihan jukut di sawah. Abeh teu nyahaji di pare. Aya deui nu nyayakeun sangu di dapur keur bekel ka sawah. Duh, sangu teh meuni alus pisan ieu. Manis seungit, puleun. Lah bakal nikmat dahar teh. Mana deungeunana alo pedak jeung sambal. Lanangna bonteng. Bakal nikmat dahar teh. Di eta lingkungan nuju riweuh, masing-masing ku teu disangka beut ka musibahan aya angin gede pisan. Palebah lingkungan eta hawa ujug-ujug tiis paning nyecep. Angkep ujug-ujug poe. Tepat di lila aya suara sia. Mana orang itu suara datang angin. Teras bae tatangkalan aroyam. Breuk ka ditu, breuk ka dieu. Imah anu butut teras bae kahibeurkeun. Nya atuh anu icingan masing-masing imah teh lalumpatan. Lumpat ka ditu, lumpat ka dieu. Tapi taya nulungan. Anehna angin gede eta ngan aya di sapalebah lingkungan eta. Di luar lingkungan eta teu bisa nulungan. Siga aya nu ngahalangan bae. Di lingkungan eta aya hiji sesepuh nu disebutna Mbah Buyut. Tapi aneh, ari palebah Mbah Buyut mah tai angin. Pagaweana mah cakur anjing ngadoa bae. Tolong, tolong, tolong. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Tolongan ya Abdi, ya Allah. Liran ke angin, selamatkan diri Abdi, ya Allah. Cek jaman-jaman wa aya di palebah lingkungan eta. Mbah Buyut, Mbah Buyut. Tolongan ya Abdi, Mbah Buyut. Aya naon di luar ribut bae. Kening aya angin gede pisan. Keun ku aki lagi doaan. Cek Mbah Buyut. Terus Mbah Buyut masuk anjing ngadoa. Kieu cenah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafiru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Hartosna sanyana kuring masih anco coba angin anu gede pisan sangkan aranjeun buru-buru tobat ka kuring. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 52. Sareng Mbah Buyut ngadoa deui. Mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Halosna ya Allah mugi anu jantan berkah sareng rahmat pikeun abdi sadaya. Sanggeus maca Qur'an jeung ngadoa mah jalma-jalma nu aya di palebah lingkungan eta nyalambeurkeun ka palebah Mbah Buyut. Harita keneh angin gede eta ujug-ujug rep bae eureun. Tah ti harita Mbah Buyut disebutna Mbah Buyut Sapu Angin. Ayeuna makamna aya di Duku Gembol. Naon sabab disebut Duku Gembol? Sabab di sakuring lingkungan eta baheulana aya angin gede pisan. Pamirsa sadaya, di Tonjong gaduguha opat mantona tina beusi maneka randel. Lebetna sisi luhur sareng handap sami tina beusi. Lamun urang lebet dipantok ka hiji palih kaler, urang bakal keluar dipantok ka dua palih kaler. Lamun urang lebet dipantok ka tilu palih kaler, urang bakal keluar dipantok ka opat tungtung kidul. Ayana guha palih wetan dan kodim 017 nya dugi ka ayeuna oge aya keneh. Pamirsa sadaya anu kusingkun dipihormat, nami taman kanak-kanakna oge dinamian tina pamimpin anu ngawitan pisan Tonjong. Nyaeta Pangeran Martaguna. Janten nami TK Martaguna. Pamirsa sadaya anu kusimkuring dipihormat, dongeng sesakala kelurahan Tonjong dugi ka dieu. Luhur saur bahe carek mangga nyenggakeun ka pamirsa. Cag bangga premios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.